Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi sadayana, sakumaha anu didugikeun ku pupuh urang memang telepat. Anu jadi bahan pamikiran urang ayeuna nyata agung kulan. Turta ngungkulan kaya nu baris karanapan. Upama teh mah gorombolan macan liar nu dipimpin ku si bewok. Karanya kaula. Sabenerna si bewok sapaguron jeung simkuring dina waktu keur masih keneh jajaka baheula. Ngan jalan kahirupan anu beda geus misahkeun hubungan tali kaduluran. Si bewok atawa gopar kawilang jalma anu kejem sarta telenges dina tinakanana. Teu matak aneh upama dina waktu anu teu mangkuk lila ngaranna jadi bahan carita balarea. Ilmu bela diri anu kacangkingna memang beuki maju. Sabab dirina geus neuleuman ilmu-ilmu kasantikaan anu lilana ti sababaraha guru anu sejen. Teu matak aneh lamun jadi jadung sarta jago tur mimpin gerombolan macan liar. Ragwi karta harita ngomongna eureun heula. Bat harita teh ngolepat dina ingetanana mangsa dirina keur masih keneh pada maguron ilmu kasantikaan ka guruna nu katelah Mbah Wigena anu dileuweung Argabina atau Argaminanggur Cianjur. Dirina jeung Gopar atawa si bewok mangrupa dua murid pinilih anu mampu meh nyangking sakabeh pangarti guruna. Wikarta neruskeun dihanca caritanana. Gopar alias si bewok memang boga kaistimewaan dina matakeun bedogna. Ulin bedogna memang teu bisa dianggap enteng, tur mata kabahayakeun pikeun lawan anu teu saimbang. Hal ieu dumasar kana kaayaan Gopar anu memang saguru jeung si kungkuring. Upama teh mah memang si bewok bakal datang langsung, rupina bae simkuring anu bakal nyinghareupanana. Wikarta mereka tenangan hate kasakur nu aya di dinya, dina harti dirina nyanggupan gesan adu hareupan jeung si bewok salaku jadugna gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki anu saumur milik dina kaayaan mah jeung Wikarta ngacungkeun leungeun bari terus nyarita. Punten ya sadari Wikarta. Keun ku si bewok lantaran aya nu bakal nyinghareupanana, ngan kumaha ngeunaan anak-anak buahna. Sabab di pihak urang anu ngarti kana ilmu bela diri teu beunang di itu atau beunang dihitung moal leuwih ti 10 urang. Kitu ge can asak pangartina, sedengkeun anak buah si bewok aya kana welasna ieu nu masih keneh bingung keur kuring. Wikarta neuteut antep kana bieu nyarita. Teu lila terus kedah di lisan. Kasaurang atawa caritaan kidulur kaharti ku simkuring. Lemah dieu memang kalemahan urang. Saperti anu diterangkeun tadi ku pupuh urang, lain sapeda simkuring nyangking paguron silat dieu lembur. Ngan upama teh mah jumlah anu neuleuman ilmu kasantikaan teh jumlahna loba, tangtu urang waringrang. Tapi sanajan bari jeung kitu urang petakeun tanaga nu aya. Wikarta ngareret kana dua murid pilihan anu diuk pagihapit ku guruna atau ku dirina. Marlan katu Subari mangrupa murid simkuring anu memang geus lumayan asak pangartina. Tanagana bisa diandalkeun. Sedangkan anu sajena oge kudu dibantu ku di kidulur. Urang kudu boga kawani. Sabab engke lembur urang teh terus-terusan jadi ladang pikeun maranehna dina mangsana ngaranjah ka ieu lemburan. Loba di katerangan-katerangan nu sajena ti Wikarta. Khususna ngeunaan sikep jeung kawani pangisi lemburan ku ayana tinakan gorombolan macan liar anu diluluguan ku Ki Bewok geus beuki narek kabejana loba pilemburan anu geus diranjah tur teu kaitung anu geus jadi korban. Waktu diungan bubar Ki Arminta salaku pupuh pilemburan ngahajat sacarita paduduaan. Kade sing waspada jeung Wikarta. Sabab terus terang aki geus meunang beja datangna eta karaman. Dina mangsana wanci peuting aki taya deui anu dipercaya kajabat tigang Wikarta anu baris mampu ngungkulan ieu kaayaan. Katingalina teh tadi geus pada kahudang kawani jeung sumangetna muga-muga bae dina waktuna bener-bener bisa diandalkeun. Memang sakedahna kitu Ki. Sabab lamun ngan ukur ngandalkeun ka abdi jelas karaman nu datang teh moal saimbang. Ngan ari harapan masugan we si Bewok masih keneh ngajenan. Sabab dinten teu oge kungsi saguru jeung diri abdi. Nya kitu bae eta mah jang. Aki pokona mah mercayakeun ka Jang Wikarta. Ngan anu ngaronda ti mimiting ke peuting mah kudu leuwih dihaneutkeun.
sabab eta karaman teh geus dipapai setiap lembur anu diranjahna lembur urang nu tacan karanja teh nu matak aki bener-bener salempang ieu nya urang Bandungan beki kumaha geletuk batuna kecebur caina nu penting urang pada sayaga diri iatna bari waspada muga-muga abdi oge mampu mungkulan si bewok abdi ayeuna amitan heulaki bisi indung barudak dedepeun nya sok atuh kitu ujang sok itu tutas kitu mawi karta terus amitan dibarengan Kumar Lanjeng Sobri mangrupa dua murid pilihanana